Wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihir putrana Malik putrana Nawar putra Kinana putra Khuzaimah putra Mudrikah putrana Ilyas putrana Mudhar putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan. Nu wajib dugi ka Adnan ti Adnan dugi ka Adam henteu wajib uningana sabab taya jalan soheh wajib deui uningana rundayan nati ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putra Zuhrah putrana Kilab tepang deui ti eyangna ti Kilab jangga waringna jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihir putrana Malik putrana Nawar putra Kinana putra Khuzaimah putra Mudrikah putrana Ilyas putrana Mudhar putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan. Nu wajib dugi ka Adnan ti Adnan dugi ka Adam henteu wajib uningana sabab taya jalan soheh wajib deui uningana rundayan nati ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putra Zuhrah putrana Kilab tepang deui ti eyangna ti Kilab jangga waringna jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung
Kanjeng Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putrana Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putrana Kilab, Kilab putrana Murrah, Murrah putrana Ka'ab, Ka'ab putrana Lu'ay, Lu'ay putrana Ghalib, Ghalib putrana Fihir, Fihir putrana Malik, Malik putrana Nawar, Nawar putra Kinanah, Kinanah putra Khuzaimah, Khuzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putrana Ilyas, Ilyas putrana Mudhar, Mudhar putrana Nizar, Nizar putrana Ma'ad, Ma'ad putrana Adnan. Nu wajib dugi ka Adnan, ti Adnan dugi ka Adam, henteu wajib uningana sabab taya jalan soheh, sabab taya jalan soheh. Wajib deui uningana rundayan nati ibuna, jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah, Aminah putrana Wahab, Wahab putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Zuhrah, Zuhrah putrana Kilab, tepang deui ti eyangna ti Kilab jangga waringna, jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan